ka Allah deui ukur sakedeung di dieu mah mantake puasana tong dipalikiran ieu mah puasa teh kuat diinget-inget jam 4 geus teleponan ka mamana bladinya geus adan can tong diinget-inget kunaon diinget-inget apan jengeun Allah ai jengeun Allah kudu kumaha nya pasrah we atos gulantaran pasrah entong sagala direncanakeun disiapkeun ibu puasa malin hajat ngawinkeun meuni digamar-gamar engke saur jeung naon supaya ngeunah saur jeung naonnya ibu dibulak-balik geus ya ceu ici saur mah moal ngeunah sabab sanajan jeung sop buntut jeung semur daging ya teu ngeunah moalnya nek ngeunah kumaha dahar jam 3 janari nu ngeunah dahar mah bakakak jeung sambal tengah poe jam 12 jadi isukan ibu lamun hayang dahar ngeunah jam 12 daharna heueuh jadi tong dibayangkeun saur teh ngeunah da lain waktuna dahar asal eusian we beuteungna meh teu beak teuing tanaga sampeureun isu kuli macul engke buka kumaha geus tong diinget-inget buka jeung naon geus sakasampeurna we pan urang diajar pasrah hirup ukur sasampeuran awak ukur sasampayan sariring diding dumadi sarengkak saparipola sadaya kersaning Allah kumaha dikersankeunana we atuh